Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui kana nu salajengna nyaeta lamun dina kitab mah halaman 28. Bagian wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Bismillahirrahmanirrahim. Wanaumu jeung sare ala ghairi hayatil mutamakkini netepan kana salianti tingkah lakuna netepkeun minal ardi tina taneuh maka dahu kana patempatan diukna jalma wa zawalul aqli sareng leungitna akal bisukrin ku sabab weureu au marodin atawa gering. Annaqidu ari anu ngabatalkeun kana wudu asani anu kaduana kana wudu zawalul aqli nyaeta leungitna akal walahu jeung eta tetep kana itu zawalul aqli asbabun ari pirang-pirang sabab minha eta tetep tina sawarena asbabun annaumu ari sare wa haqiqatuhu jeung ari hakikatna sare istirhau nyaeta istirahat badan istirhaul badani istirahatna badan atau kendorna badan wa zawalu syu'urihi jeung leungitna tina kanyahonna badan. Jadi teu inget nanaon lah intina mah teu inget nanaon gitu. Teu inget alam dunia. Wa khofa ikalamin jeung samarna ngomong samarna nyarios min ingdihi tina adatna tina kebiasaanana eta badan tina kebiasaanna badan. Walaysa jeung teu aya pi ma'nahun nu'asu tina walaysa sareng teu aya pi ma'nahun nu'asu eta tetep dina maknana sare naon an nu'asu nundutan fa innahu da saestuna nu'asu layan kudu eta teu matak ngabatalkeun itu nu'as al wudu'a kana wudu bikulli halin dina saban-saban tingkah. Wa dalilun naqdi jeung ari dalilna batalna wudu binaumi ku sabab sare qauluhu eta dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ainani ari dua panon wika usahi eta talina dubur fa idza namatil ainati fa idza namat maka di mana-mana sare atawa peureum naon al ainani dua panon intolako maka lesot naon al wikau tali dubur. Paman makari sabe jalma nama anu sare itu eman palyatawaddo maka kudu wudu eta si jalma eta si eman. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis Abu Daud Imam Abu Daud wa Ibnu Majah jeung Ibnu Majah. Wadakaro sareng parantos nyarioskeun hukana ieu hadis saha Ibnu Sukun fi sunatihil ma'surati dina hadisna Ibnu Sukun anu maksur as-sohahi anu banget sohehna. Wa maknal hadisi sareng eta tetep wa manal hadisi jeung ari maknana tina ieu hadis al yaqzatu ari nyading wa kauduburi eta tali pirang-pirang talina tina dubur. Fa idza nama maka di mana-mana sare eta panon atau peureum eta panon zala maka leungit naon adabtu ingetanana
Wa yustasna jeung dikecualikeun naon ma perkara idza nama di mana-mana sare eta jalma mumakinan bari tetep sarena mak adahu dina tempatna eta si jalma minal aradi tina taneuh ala sahihin netepan cek wajah kaol anu sahih walau kana jeung lamun bukti itu si jalma mustanidan eta anu nyarande ila syai'in kana eja perkara bihaitsu lauzala ku sakira-kira lamun leungit itu sare itu syekh lasa koto maka labuh eta si jalma 5 karena aya hadis rawa anu ngariwayatkeun kana itu emak Anas sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu qala nyarios Anas kana buktos saha ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pirang-pirang sahabatna Rasul sallallahu alaihi wasallam yanamuna eta sare ashab summa yusalluna tuluy salat eta ashab wala yatawaddauna jeung teu wudu eta para sahabat teu wudu rawa ngariwayatkeun hukana hadis Muslimun Imam Muslim zada nambahan saha Abu Dawud hatta tahfiqo sehingga nungkulkeun naon ru'usuhum pirang-pirang sirahna para sahabat wa kana sareng buktos naon zalika ieu yanamu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam eta netepan zamanna Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam warijalu isnadihi warijalu jeung ari rijal hadis isnaduhu sanadna hadis kulluhum tegasna sakabehna itu rijal sukotun eta dipercaya wa min hajeng eta tetep tina sawarehna pirang-pirang asbabun tadi teh aya min asbabi zawalil aqli tegasna tina pirang-pirang sababna leungitna akal al igma'u ari sakalor wal jununu jeung gelo was sukaru jeung mabok atau weureut wa hadhihi jeung ari ieu nu kabeh nawaqidul wudu'i eta nu mata ngabatalkeun lil wudu'i kana wudu bikuli halin dina saban-saban tingkah ni anna nauma lantaran sesuna sarena idza kana di mana-mana bukti eta sare nakidon eta ngabatalkeun pahazihi maka ari ieu salasa aula eta leuwih utama li anna zuhula lantaran saestuna leungitna akal inda hadzil asbabi nalika ieu pirang-pirang sabab ablagun eta leuwih banget timbanganana minan naumi tibatan sare parun ari ieu teh jidahan idza nama di mana-mana sare jalma mumakinan bari anu netepkeun mak adahu dina patempatan sarena eta si jalma minal ardi tina taneuh pazalat tuluy ngangkat naon ihdil yataihi salah sahiji tina dua biritna anil ardi tina taneuh paingkana maka lamun bukti eta si jalma paingkana maka lamun bukti itu zalat qoblan tibahihi dina samemeh nyorongna jalma intakodo tah batal naon wuduna jalma wa ingkana jeung lamun bukti eta zalat ba'dahu dina sabada intibahi palayan takidu maka teu batal naon wuduna jalma wa kadza jeung nya kitu deui idza kana di mana-mana bukti naon azzawalu
ngangkat biritna jalma ma'ahu sarata nyaring au syakka atawa mangmang eta si jalma palayan takidu makan teu batal naon wudu'ahu wuduna eta si jalma di anal asla lantaran saestuna asalna bako utoharoti eta tetep suci na walau nama jeung lamun sare eta si jalma ala qaffahu netepan pundukna jalma mulasikon bari rapat maka dahu dina tempat diukna jalma bil ardi dina taneuh intaqodo tah batal eta si jalma walau kana jeung lamun bukti eta si jalma mustasfiron eta nyocokan bisain ku hiji perkara hae mustajmiron tegasna anu nyocokan bihirqatin kalawan make lama kama seperti perkara tastajmiru anu nyocokan naon al mustahadatu awewe anu istihadah bisain ku hiji perkara intaqodo tah batal wuduna eta si jalma aidon barina deui alal madhabi na madhab wa alam jeung kudu apal anjeun anna Syafi'i saestuna Imam Syafi'i wal ashabi jeung pirang-pirang sahabatna ashabna Imam Syafi'i qalu eta parantos nyarios itu ashab yustahabbu disunahkeun naon al wudu minan naumi tina sare wa in kana jeung lamun bukti eta naumna eta sarena mumakinan bari anu netepkeun makan audina tempat diukna jalma minal ardi tina taneuh lil huruji karana kaluar minal hilapi tina parabut wallahu a'lam bishawab sakitu wae anu kapihatur insyaallah salajengna bade dilajengkeun deui dina video anu salajengna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.